baqifu malaikat kumpulkeun ka jelema innahu mas'uluna lantaran sakabe jelema bakal dipertanyakeun diperta pertanggungjawaban. Tuluy aya undang-undang ti Allah ka sakabe malaikat ieu ceuk Allah akhriju bi sanari malaikat geura pisahkeun ta jelema anu rek dikanarakakeun kaluarkeun tina kumpulan eta nu bakal jadi penghuni neraka kaluarkeun payuqalu ceuk malaikat min kam sabaraha persen Gusti dikaluarkeun ieu jelema nu bakal dikanarakakeun min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina 888 kanarakakeun hiji ulah jadi 1000 hiji nu ka surga. Jadi min kulli alfin tiap-tiap nu 1000 tis'atamiatin wa tis'atan wa tis'ina 888 kaluarkeun ke ngadeng kitu mah urang 888 anu ka surga ya masyaallah keempat urang kita 100 hiji tamennya orangnya gitu. pasar hati salima ka surga berarti seperti itu iya mah tina tiap 1000 keluarkeun 888 masyaallah.